Saha cenah bade ada maksud ayeuna ngacung teh. Abi. Oh, wanina. Dejar wani wanter. Wah, tapi amak hari teh. Amak. Wani atuh. Urang teh ada jeung dibekem. Kok tidak ada tapi dibekem. Oh, berak ieu ya dan teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha dibekem urang. Bunnya mah aing dianggap ustad, mah yang serakan. Da moal aya di dituna tuh. Ampun ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anu ngawala salam sing dipasihan rizki anu halal, amin. Sing digampangkeun milikna, sing disehatkeun jasmani rohanina, sing digampangkeun mayar hutangna, gampang tarikna apa korban senengan tinggal boat yang sing digampangkeun maut, amin. Bisi mah bisi nolak maut ayo cicing di dunia sorangan batu geus maut cicing sorangan dah hese dicokot lagi dan nolak naudzubillah min daliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad waj'alna minal bala'il mukrami innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika
la ayati liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Para wargi sadayana, para ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, oke dulur-dulur sungkuring. Alhamdulillah penting ieu si Ohang diolang jeung rada maksa. Lah bismillah geus belasan tahun teu kadir poho lain poho des kumaha beunang baheula mah boro-boro aya jalan kieu da baheula mah tangeuh lieu teh es krim kan ieu teh inget kan bagian dibuka sekali disampakeun teh ku dulur teh ku maoni jeung sa mana pokoknya mana kamu bajeng gabung jeung urang Cirateun di dinya mungkin itu di sa pokoknya di keluarga itu waeti segala lupa di itu buat di dia teh geus ngampul teh pasti nu diriung baso. Baik teh nanyakeun oge nya. Bisi naon nanyakeun ieu mah heueuh sabaraha mah da hoream ieu teh ngobrolkeun ieu teh da pasti da eta oge ditelepon tuh buku aya nu telepon teh ieu cenah nu Cirateun Beuntas saha jadi teh ieu jadi urang teh kitu juga ngaku dulur. Oh, sampai dulu ya teh benar itu dulu. Hari ujung-ujungna teh. Oh, lain deh. Aing nyambut mah aing mah. Bebe jauh itu boga. Pacarkeun teh cenah cenah ayeuna mah tah mimitina. Cenah subang teh orang teh lain deui cenah. Cenah baheula pan sok ka dieu. Heueuh emang sih cek teh. Oh nya heueuh nya gitu. Oh gitu dengan aing teh kudu terkenal heula kakara di aku dulu. Teh ka mana wae yeuh gitu. Oke. Alhamdulillah hari ge situ tulis kieu teh bisa salah. Tuh keluarga besar almarhum Bapak Dase Makna, keluarga besar almarhum Bapak Toto Rusmana, itu nodi dikatin teh Aneng Sapitri mana Aneng teh Neng di mana? Kita jadi dia wae atuh wae tah teu bae dan wae teh Jain Muhyiddin eta pan abong mulanya abong geus halal dedeng kepan teh teh bae halus eta Bapak Ujang Amir, Ibu Oni Nining Sukartini waktu Cirateun sama Bapak Haji Uwoh, Ibu Haji Maryam, Ibu Hajah Maryam di Cianjur. Oh di Cianjur? Oh panggilin aku mah hanya. Itu masuk sih. Baik sendiri. Nah justru eta teh nu ngaranna takdir mah teu bisa dipungkir. Urang rek kumaha oge baheula pernah nyirian. Nya nyirian geus eta teh geulis euy. Cek mikir teh geus eta kaset. Geus gede nama. Nah jadi kieu. Si orang sirna geus eueuh. Sabab naon tah lain eta jodona. Jadi kanu jauh. Alhamdulillahnya nuhun
ngesok neng yang jain hanya sokin sing ya apa nama sing bener-bener dari rumah tangga lain bohongan gitu ya lain rek ngabuktikan candi keur bobogohan eueuh pokona mah geus bobogohan mah tutup geus kawin mah beda deui sabab boga kewajiban dan keur bobogohan mah eueuh kewajiban gitu tapi saacana ye sing kuring ke juga japunten kadeka urang dieu utamina kadeka para guru ustad ajengan kiai pemilih ayah baik oge punten si ohang mah meureun apa ulehnya si ohang mah da tukang naon atuh cenah aya nyebut bodor aya nyebut seniman aya nyebut ayeuna pertama nu kitu mah teu masa heueuh tong boroning jadi ustad ajengan kiai guru teu santri acan si ohang mah teu nyantri boro-boro mun jadi santri kalong geus pernah apal santri kalong jam genep lingan sampai jam berapa maghrib sampai ka isya balik santri kalong eta teh disebut teh santri kalong leutik urang oge jeung pabulit jeung dagang gehu kumaha lain kuna naon heuh kabenaran si ohang bisa jadi kieu ladang gehu nah digedekeun ku dagang gorengan dagang hayam gehu mimitina nu nyiptakeun dahareun gehu teh karesan aya keneh pun bapa patang alhamdulillah nu kaki wari nubukeun gehu teh gehu udah lain ayeuna mah lain tahu isi manya nyebutkeun gehu jona wortel asa tunggu sina jadi si ohang mah cari deui nya lain ustad lain ajengan lain boro-boro ka kiai kitu intina mah da si ohang mah teu santri aja santri kalong teh baheula keur leutik SD berenang nepi ka ya keluar SMP masih kene itu kayak ke SD mah pengen kan pernah dendam lain dendam atau ambek lah ambek gitu bae lagi ka ayah hiji berenang guru nanti mahasiswa UPI terbaik tanyakeun deh bisi mah guru mana guru Inggris mahasiswa UPI bae ngajar kan hari nungguan maghrib teh saat maghrib besok kayak pupujannya Heri sok apa teh sok maghribnya sadayana ayo muslimin muslimat hayu lagu hati teh baredan itu tuh ayo meriwo saya deh muslimin muslimat ayo orang berjamaah sholat maghrib estu kewajiban
tiba heula eta teh dasar sabenerna eling-eling eta teh nya dasar coba lamun dasar eta cecepkeun kana hate jeung kana otak bener ieu tuh kakajuan heueuh nya aing teh lu maghrib kaliwat bekal aing heueuh saya bisa kaliwat aing bekal aing yang di akhirat heueuh guru baheula ajengan lain ukuran nyanyian eta teh tuh yapakeun lain yapakeun hungkul cecepeun kana hate cecepeun kana otak pikir ku sia lain cenginan teh Pakai bahasa oke kan ya titik peratkeun ingat pan eling umat ari umat berarti ka saha ka urang lain teu ka urang aing kait teu ku umat bapak teh teuing pan eling muslimin tuh kait teu ku muslimin jeung muslimat mah pake teuing tuh eling kumaha Saritana ngeus ngalagu eta lagu pujian eta atawa pangeling-eling eta nya atau naon lah loba anu nyebutna ngadong mongkong ting tengah ti urang ge pokona mah eta we geus eta geus tingali langsung ditanya wajengan teh ku guru tadi nu teu meunang ditanyakeun teh saha cenah bade ada maksud ayeuna ngacu mun teh abi wanina jajar wani wanter wah tapi amak harita amak wani atuh umur teh ada jug dibekem kok tidak ada tapi dibekem berak ieu ya dan teh Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha dibekem urang ayeun harita mah amak ka guru nah ayam mun dibekem kok di dibawa urang ngamuk dikabalik heula keueuh tapi dah heula beureun teh amak teh nyaho teh ayeuna lho minang ngade geus rada dewasa we geus sabaraha poe ti harita we dina mah didengekeun kunaon aing teh mah kajeung kudu dibekem harita sing orang heueuh adan aing teh lain hayang gancang angeus seureunya loba nu kaliwat ya Allah tapi heueuh lain kurang naon ku geumpeur mah tapi da budak ya punten tapi ieu mah rada leung sabab naon ieu mah keur tampil aya ieu budak ayeuna keur pirang eta ge kajadian mah heula pernah aya kajadian mun tanya ieu lain ngaha ka ieu aya kajadian asli Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Akbar kabeh kan kabeh make Allahu Akbar tungtungna ya udah teh hare-hare we da teh nyaho teh meureun siga urang baheula heueuh meureun amak dibekem ngarasa teh salah beda beureun budak teh teh nyahonya hare-hare da urang mah meureun kitu berarti ngandoakeun wae eta budak disebut itu pasti aya nu mere nyaho lain diseureurikeun kudu namanya dibere nyaho dielingan kitu ieu mah budak tuh ieu musuh budak budak geuleuh ayeuna beukeun wae nya tak kitu eta mah jelas untuk menceritakan siapa Raka si Pak. Ingat ya? Hah? Tapi tenang sekali ngobrol. Tenang, ayo nyaho tadi deh. Ayam
tak kasih tadi market ke ala ibu-ibu itu duaan sama dikit apa ayo ketika ikan ya jalan lagi digiring jalan ada suka anda si orang teh kasar panuiting nah ada teh panuiting maaf goreng oge dah artis bina-bina kayaknya ayo gimana bisa nanawan nanti ngobrolkan sudah bohongan atau udah menikah ini mudah-mudahan mata non halusinasi oh bisi terakhir ampun iya mang minum ya banyak aing kudu diomongkeun atuh kos kamu cek aing oge nya si orang leuwih parah terbarang bisa Allah kayaknya orang lain lah ya kasih katungi kaganggu lagu teraskan ini teraskan bios nyang saya ini puternya para guru para ajengan para kiai lain di tempatan hapunten bisi siga naon dagang uyah ka gudangna atau dagang uyah ka laut bisi siga mamatahan nog ka hayam bisi mamatahan ngojay kamar iki nama bisi kita bisi naon ngobrolkeun we hampura geus mah tangan kula pirakuting ngan susuganan ieu mah tina si Ohang tina omongan si Ohang ya sanajan saayat sakalimah susuganan sing jadi hikmah pangeling-eling ka urang-urang lain rek ngalingan batu tapi ngalingan si Ohang gitu ya urang sini ngalingan we alhamdulillah biqudratillah biirodatillah bifadlillah wa birahmatillah biidnillah dina poe ieu penting ieu teh si Ohang teh geningan kabunturan madu kalaglagan menyang bodas sabab naon bisa silaturahmi jeung urang Cirateupeung beda bakal teh meureun ieu mah meureun ieu mah nya anu saumur jeung urang meureun baheula mah meureun sigana mah pernah panggih mah meureun ngan teu nyaho ku tadi itu wau rek wau kumaha sia geus peot sih aduh ampun Bismillah jeung sekarang panggiring catur sangkan jadi pangugarasan jadi tanah PHT menjadi malati pangemat awal kedas dan amal
diwuku alhamdulillah jadi panenung lamun takabur nu teu waleh ngucurna badan sakujur panyingkir kiri jendeng kinu pabelit tina ati nu kadang ngarembekan ngahalangan jorelna teja Al-Qur'an kana hate ulang-ulang sadaya dipirik kalimah kali dua sahadatil sumpah janji hamo sila bengkok sinembar angin ka Gusti nu Maha Suci nyatana Allah Rabbul Izzati. Oke urang sami-sami janji dina diri yen taya deui nu patut ditauladani dibika contoh kurang sadaya makhluk tanapi manusia nu dimuliakeun mungguh Allah sajagat raya ieu nyatana Kangjeng Nabi Muhammad salawat senang salam menjadi limpahan ajeng iman urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para bohong kemarin tuh jiwa hese lagi salah mohon kepada para aulia, para wali, para sadayana bae para guru-guru, para warasatul anbiya, para pewarisna ajaran-ajaran mantena tuk dugi ka urang insyaallah dugi ka kiwari insyaallah jadi pengikutna anu sami-sami ngaharepkeun syafaat ti mantena engke di yaumil akhir amin ya rabbal mudah-mudahan we nya urang ngumpul ieu teh kalebet umat-umat Nabi anu insyaallah engke teh beunangnya urang teh bisa kumpul deui engke di ditu amin ya rabbal dina peuting ieu teh da sabenerna mah loba pisan manfaatna ku ayana riungan teh sanajan cekasana senada biasana ge ngalisi ohang mah naon gitulah berkesenian tapi cenah ayeuna jadi beda ampura ieu da bongan di titana cina kieu beda-bedanan kitu teh tadi ge nya anggap dulu ongkoh gitu ke makhluknya dulu deh kayak dulunya itu ay baheula gerak ay kamari kurara dina berkesenian teh kurma kumaha suganita daeuh da meureun kitu da pasti ai ieu mah pan langsung dijebak da teu berkesenian henteu nyanyi teu ngalawak naos atuh aing teu bisa duk harga lebih baik daerah aing teh kadang-kadang naon coba santri lain aing teh kadang-kadang naon sih urang teh nya heuh sok mangga sayana pengen dihitung aing teh lu Gusti teh majalan ka jauh-jauh Gusti beak dah di sini Allahu Akbar bagian lainnya hari rumah tangga teh kudu dibina kurasa saling percaya awas gara-gara cinta kudu didasaran kudu ku cinta
mudah-mudahan cinta eta didasaran lain cinta karena nafsu, tapi didasaran itu karena ibadah ka Allah. Ngalaksanakeun parentahna Allah. Sebab manfaatina ayana pernikahan teh loba anu diharamkeun saacan nikah, geus nikah mah jadi halal. Beres teh? Beresnya jeung saeutik oge jadi ibadah. Yang awewe ieu baheula mah boro-boro. Padahal teh da ukur jadi hate teh jang kabatur, tapi jang kasalaki mah beda deui. Ngeserkeun atawa ngayekeun tah. Mun geus dahar dilayanan di rumah. Hiji mangsa rek ini tigawe sarapan heula aya nyenghi di dieu tah. Remeh langsung punten sakedap. Aya naon ning sakedap. Ieu aya remeh. Jadi pahala, jadi ganjaran hade. Sabab naon? Bakal ngaleungitkeun aib nu jadi salaki. Manya ka kantor teh mah ieu remeh di dieu. Bener teh? Bener teh? Heuh kecuali ieu mah ngan aya meureunna. Ngan mudah-mudahan mah eueuh di dieu mah nya. Kan salah sahijina teh teu meunang deui. Nya. Awewe atawa pamajikan ulah ngaluhuran sora lalaki. Kantos ngadangu eta keterangan eta leres atas nya osok kita teh ieu nanyakeun osok ka majelis talib asok rutingan aya di dieu dinten naon kelak-kelak aya nu poe di samping mah lah ieu lain nanyakeun gosipah ieu lain ieu hah rutineun malam minggu aya anu dinten naon deui wae Kemis aya oh hebat rajin ngan sok geuleuh sok aya geuleuh mah awewe teh ibu tes di mana di pangaosan rutinan biasa kumaha anak kitu we maksudnya teh kumaha nerangkeun begitu udah eta datang ka majelis teh kalaka pa alus-alus tiung bener teh so aku atawa kalaka kieu guru-guru ngajarkeun ajengan ngajarkeun di mah kamari abi mah geus dibere pameulikeun emas ku salaki abi sok kita abi oke tuh abi mah yuk sabar krem cik kokoro masih nama cek bujur kan abi mah tadi pameulikeun naon jeung kieu si goreng kuntuna emas kabeh anu cilaka anu hiji anu teu meureunana hirup napas-pasan nu akhirna naon ngabolekerkeun rumah tangga sorangan udah juk ieu teh heuh da maraneh mah salakuna ge gayana barenna urang mah ieu salak teh pedih kitu kabatur eta pan sia teh ngapoe teh saking saha yang salaki sia ata naon tutupan ieu mah tapi cak ada hari balik ke majelis datang ini itu mah penjelasan mah
lu kadang saya taweriwan eta kok karimah datang ka imah datang ka imah cek Gusti nu amun etah nu karina ieu jadi saluhureun salaki pedah ka imah salakina jabatan telepon aya mah kanggo susun telepon sanajeun telepon gogorowokan Waalaikumsalam jam sabaraha ya teh sate kosim ya kosim dia oh iya mah kosim Amerika ya bisi mau ya di kosim jam sabaraha ya teh sate kata kasaran ku sate ayo mun geus amuk teh tadi teh amunna oh aduh Gusti maaf geus amuk teh geus pokona nu jelas geus amuk sagala rupa ya Allah eta balik sia ala kira teh jeung di sieu dia ka pamajikan aduh ayo perbatanyakan ke istri kayak tadinya sorangan kan sorangannya udah lagi sadar buri kan tuh pada besar isa lah pawalinya kan tong tarito kita suara motor tadi didorong nyasieun ku eta datang ka imah tok Assalamualaikum aduh ya Allah eta nu ngajawab salam ya Allah mesra-mesra salam Neng buka pantun Neng buka we orangan dan bisa merenang majikan kayak gitu-gitu teuing nya buka geus dibuka teh keur mah capek motor mogok geus aya kasih teu sadar sabenerna naon tadi teh ongkos sorangan tapi atong tarik pohon sing horeng merenang TikTok kabuka konten TikTok ngomongna kan ukur eta wungkul atong tarik asal mana we pohon ai datang ka imah buka keur mah gogorowokan wae eta salah pamajikanana eta pamajikanana leuheung atuh aya leuheungna patan geus di majelis kahayang mah ieu mah geus jangan geus naon ieu mah datang ka imah Gusti buuk cawik deui koyo di mana-mana awak bau bawang kutang pakai hiji ya Allah kan sekarang Gusti dari nah teh ayo kita baheula teh da minta teh yang boga istri teh soleha anu dikikieukeun ya Allah keur ngalamun kitu eta teh